Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palawargi sadayana wilujeng patepang deui sareng simkuring dina saluran pamedar basa Sunda, saluran anu medar perkawis basa Sunda, sastra Sunda sareng budaya Sunda katut pangajaranana. Dina edisi anu ayeuna simkuring bade medar perkawis ngaran kekembangan larapna dina babasan jeung contona dina kalimah. Anu dimaksud ngaran kekembangan di dieu nyaeta kembang tangkal jeung bungbuahan kalabat bebeutian anu aya dina basa Sunda. Masing-masing miboga ngaran anu mandiri. Kitu deui seseueurna sok dilarapkeun dina babasan mung tangtos kirang populer. Anu populerna we upamina wae ngembang kadu. Kembang kadu olohok anu mawi upami anu nyebutkeun ngembang kadu hartosna olohok mata simeuteun amina. Mangga urang kawitan padahar wae kembang awi. Kembang awi namina eumreuk. Ngembang awi hartosna ngeumreuk henteu laku. Contona dina kalimah dagang teh ayeuna mah mineng ngembang awi gara-gara aya virus corona. Dagang teh ngeumreuk wae lantaran henteu laku. Eta ngembang awi. Saterasna ngembang bako. Kembang bako disebatna bosongot. Ngembang bako bosongot dilarapkeun ka rupa pikagilaeun. Contona paingan atuh dipikasieun ku barudak atuh darupana oge ngembang bako kitu. Bosongot pikagilaeun ngembang bako. Ajengkeun kembang bawang. Kembang bawang namina ulated. Ngembang bawang hartosna ngaceng ka luhur. Ulated buntut ucing teh alus nu bulu hilis mah ngembang bawang. Barang leutik anu ngacung ka luhur ta ulated nya. Contona sanesna ge tarus aya ngembang bawang teh nya. Ieu mah buntut ucing we lah. Kembang bolang. Kembang bolang disebatna ancal. Ngembang bolang ancal-ancalan papisah jarauh. Kembang bolang sami sareng kembang talus nya, kembang talus. Contona dina kalimah di lembur kidul mah jelemana masih keneh carang anu matak imahna ge ngembang bolang. Anu matak imahna ge ancal-ancalan. Kembang boled. Aya gambarna tah. Kembang boled tela. Ngembang boled tetela atra. Mun pareng hade poena mah Curug Cipuru teh katembongna ti dieu ngembang boled. Katembongna atra, katembongna tetela. Kembang cabe. Kembang cabe disebutna bolotot. Ngembang cabe hartosna panonna bolotot. Dina kalimah Nyi Ijem mah nya oge ngembang cabe tapi da manis we katembongna teh gitu. Sanajan bolotot oge tapi da manis gitu nya. Jadi ngembang cabe supaya ulah nerag teuing nu mawi dia nganggo babasan oge. Kembang cau. Kembang cau jantung. Jantung cau. Pamedina awak urang nu aya dina awak urang nu sapertos jantung cau dina basa Sunda mah disebutna jajantung. Jajantung. Kembang cau mah jantung. Ngembang cau jantungeun. Cicing lantaran kaget. Kiper teh alus newak balna mah ngan teu kaup kasedek
sok terus ngembang cau, sok terus cicing, sok sok terus jantungan, kembang cengek, pencenges, ngembang cengek, mencenges, gelis beda tunulian. Nyi ijem menikah tembung ngembang cengek, ari dihijikeun jeung batur salembur nama. Katembung mencengesna, katembung gelisna beda tunulian. Upami ku urang ditinggal ya kembang cengek teh hampir sami sareng kembang cabe. Mung benten ieu tah benten taya kolopakna bentennya. Kembang cabe mah langsung seueur antawis genep 7 biasana. Upami kembang cengek mah ieu 5. Hampir sami kembang cengek sareng kembang cabe teh. Rupina oge kitu bodas. Kembang cikur. Kembang cikur disebatna jelengut. Ngembang cikur ngejelengut. Ngahuleng kawas nu keur bingung. Contohna dina kalimah kunaon Agus katemongna teh ngan ngembang cikur bae. Kawas aya nu keur dipikahayang. Ngembang cikur ngahulang we, hulang jentul. Kembang eurih. Kembang eurih disebatna ancul. Ngembang eurih ancul-anculan. Bal karet mah dicandet teh tibatan cicing kalah kang ngembang eurih. Cek tukang main bal. Ngembang eurih kalah ancul-anculan. Kembang gedang disebatna ingwang. Ngembang gedang hariwang. Merwakanti wangna ingwang hariwang. Contohna dina kalimah adi si nyai init-initan teh mamah sok ngembang gedang maklum atuh kabudak anu keur meujeuhna resep ulin. Ngembang gedang hariwang. Kembang genjer. Kembang genjer disebatna gelenye. Ngembang genjer gelenye awewe anu geumelis hareupeun lalaki. Dina kalimah gelisna mah gelis nyi ijem teh ngan hanjakal we sok ngembang genjer sok geumelis hareupeun lalaki. Gelenye ari jadi awewe mah nyai ulah ngembang genjer ulah geumelis hareupeun lalaki. Kembang hoe bubuay. Kembang hoe teh aya ieu teh babasana teh kembang hoe teh ieu sok dianggo dina hiasan kapungkur mah dina hiasan teh dina babegi Sukamantri aya nganggo kembang hoe ieu tah ieu teh kembang hoe bubuay teh eta. Bubuay. Terus di kembang honje. Kembang honje rombeh atau napi combrang. Ngembang honje suku anu romeheun. Suku romeheun teh ngembang honje. Suku emang mah tarang geusna acan ujang matak pantes we mun ngembang honje teh. Matak pantes mun romeheun teh. Ngembang honje gelis-gelis hanya akal sukuna ngembang honje. Gelis-gelis hanya akal sukuna romeheun. Kembang jaat disebutna jalinger. Ngembang jaat jalinger tangginas jeung kesit. Pantas kalandap kudu dununganana oge. Atuh da si ujang mah ngembang jaat. Atuh da si ujang mah jalinger tangginas kesit jadi itu ngembang jaatnya jalannya. Kembang jambe disebutna mayang. Ngembang jambe dilarapkeun ka buuk anu panjang tur galing muntang. Nya eulis mah awak jangkung lenjang, kulit hejo carulang, ari buuk ngembang jambe puguh matak pikaresepeun. Jadi ngembang jambe nama ngembang jambe teh pemilina bahasa Indonesia mah ikal mayang. Ikal mayang eta tah. Buuk nu galing panjang tur galing muntang.
Kembang jambe. Kembang jambu disebutna karuk. Kembang jambu nyang karuk dina hate. Sanajan geus lila papisah oge. Tapi ingetan ka manehna mah tetep bae ngembang jambe. Tetep bae nyang karuk dina hate. Karuk. Kembang jambu air lenyap. Teu aya dina babasana teu kapendak sim kuring, tapi tiasa we urang ngadamel anu anyarnya ngembang jambu air kalenyap. Peuting mah teu bisa sare, teu kaup ngembang jambu air kagareuwahkeun ku budak. Seurik we sapeuting jadi. Ieu teu aya tapi ieu sama teu ayanya dina teu kapendak cenah teu aya. Kembang jambu air teu kapendak, ngembang jambu air teu kapendak babasana. Lenyap. Kembang jarak wing sami deui ieu ge. Teu kapendak babasana sim kuring. Kembang jengkol. Kembang jengkol disebatna merek kenyenyen. Ngembang jengkol merek kenyenyen kuru jeung hese gede. Larapna dina kalimah contohna budak teh kunaon nyai katembongna ku embi mah bet ngembang jengkol. Budak teh kunaon bet merek kenyenyen leutik bae hese gede kuru jadi ieu ngembang jengkol sebatna. Kembang jeruk. Kembang jeruk disebatna angkruk. Ngembang jeruk ngangkruk. Teu kararaban sangu pisan, can kararaban sangu pisan ngangkruk beutna dina mah. Basa kamari aya di lemur batur, pangpangna mah teu boga duit we, kapaksa atuh sapopoe ngembang jeruk. Kapaksa sapopoe teu kararaban sangu pisan. Nahan lapar ngembang jeruk. Ngangkruk ngembang jeruk teh teu kararaban sangu kalaparan benernya. Kembang jotang puntung. Kembang jotang ieu ge sami teu kapendak babasana. Upami bade ngadamel nya tiasa wae ngembang jotang buntung upamina leungeunna ngembang jotang upamina gitu. Kembang kadu. Kembang kadu disebatna olohok. Ieu kembang kadu teh disebut olohok teh ieu tah. Ngembang kadu olohok ngatasi meuteun. Ieu kalebet anu populernya dina basa Sunda mah ngembang kadu teh. Dibandingkeun sareng anu sanes-sanes ieu ngembang kadu ieu teh. Nempo anu geulis ngaliwat ka hareupeunana Mang Udan nepi ka ngembang kadu. Beka olohok mata si meuteun bakating ku kaget teh meureunnya. Kembang kalapa suligar. Ieu sami teu kapendak babasana suligar teu kapendak. Upami ningali bentukna kembang kalapa teu pati benten sareng kembang jambe da sami-sami sapamili sakulawarga keneh. Kembang kaso. Kembang kaso disebutna curiwis. Ngembang kaso cunihin jail. Contohna dina kalimah teu resep abdi mah ka lalaki anu ngembang kaso teh ceuk Nyi Idem. Teu resep kanu ngembang kaso, teu resep kanu cunihin, kanu sok jail. Kembang kawung. Kembang kawung disebutna pengis. Ngembang kawung bengis. Mun marentah boga dunungan teh katembongna kawas nu kalem padahal mah ngembang kawung. Padahal mah lamun marentah teh bengis pisan. Jadi benten sareng buah kawung. Ieu kembang kawung, buah kawungna caruluk teh dina wawangsalan aya buah kawung leranggeuyan curuluk Cipanun Bijil caruluk nya. Ieu buah kawung caruluk teh ieu mah
caruluk ya buah kawung caruluk. Kembang kawung mah pengis. Pengis. Kembang koneng badul. Sami ya gen teu kapendak babasana. Kembang kulur palepes. Sami teu kapenaknya babasana. Padahal pemain dianggo tiasanya kembang kulur melepes tiasa. Kembang laja jamotrot. Disebutna jamotrot. Ngembang laja jamotrot goreng bubuden. Ari ngajaga warung mengah nyai teu hade ngembang laja kitu matak seungah nu balanya. Atawa manehna ngagejlig init bari ngembang laja. Bari jamotrot bari lantaran ambek kembang laja. Kembang leunca disebutna pengit. Kembang leunca eta, kembang leunca eta. Sami ya teu kapendak, teu acan kapendak babasana. Kembang limus salaksak. Kembang limus salaksak ieu kembang limus sami teu acan kapendak babasana. Pami didamel tiasa we ngembang limus nyeleksak. Ngembang limus nyeleksak. Kembang muncang rindui, ieu kembang muncang rindui. Sami teu acan kapendak babasana eta oge. Kembang pare ringsang. Ngembang pare hareudang, baringsang hareudang. Kawasna mah pihujaneun ieu teh meni asa ngembang pare leuwih ti misti. Eta bahas anu dianggo bahasa saujratna nya tiasa oge injeunmanana harti injeunmanana gitu. Ningali pepotonganana jeung lalaki sejen jang udan ngembang pare ngarasa hareudang ngarasa panas eta anu dianggo harti injeunmanana. Ngembang peuteun kembang peuteuy disebutna pendul. Sami oge teu aya teu acan kapendak babasana. Pami didamel nya tiasa wae ngembang peuteuy siga pendul. Bukna dicukur ngembang peuteuy mana pikasirahna ngembang peuteuy sirahna siga pendul. Dugi ka ayeuna pendul sok dilarapkeun ka eta ka nama ka budak. Budakna pendul teh. Kembang salak disebutna gojod. Ngembang salak ngagojod sare bae. Contohna dina kalimah ari usum hujan kieu teh kahayangna ngembang salak we. Hayangna ngagojod we, hayangna sare we. Gawe si emang mah ngan ngembang salak we. Liar-liar atuh ka ditu. Kembang sampeu disebutna dingdet. Ya ge sami teu aya teu acan kapendak babasana. Pami didamel tiasa ngembang sampeu dingdet. Anu henteu rata leumpangna dingdet. Kembang sampeu. Ngembang sampeu. Leumpangna ngembang sampeu. Kembang taleus, ieu mah sami tadi sareng kembang bolang teh ancal. Ngembang taleus ancal-ancalan. Lamun didinya mah ngembang taleus. Imah di wewengkon eta mah ngembang taleus. Tuda jelemana masih keneh kurang ancal-ancalan. Kembang tangkil disebutna uceng. Ngembang tangkil leumpang gancang sosoranganan. Itu mah saman rek ka mana? Isuk-isuk geus ngembang tangkil. Ngembang tangkil leumpang gagancangan. Ka mana mang? Ini ngembang tangkil kitu. Kembang terong disebutna mencorong. Ngembang terong caang mencorong. Lampu teh alus ada dipake di jero imah mah mending ngembang terong. Eta harti saujratna. Biasa dianggo harti injeunmanana. Anu geulis mah nya di mana-mana oge katembong we
tangkang ngembang terong mencorong tanu geulis ngembang terong eta dianggo harti injing manana. Kembang tiwu disebutna badawus, ngembang tiwu leumpang ngagedig teu luak liuk. Abong jelema segut mang uca mah lumampah teh salawas lah ngembang tiwu leumpang ngagedig teu luak liuk. Eta mang uca ngembang tiwu kawas endip ka ambek ngembang tiwu ngagedig teu luak liuk. Kembang waluh disebutna alewoh, ngembang waluh alewoh nyarita teu eureun-eureun ngeunaan hiji perkara. Si ade sajajalan ngembang waluh we nyaritakeun sagala anu katenjona di kebon binatang. Ngembang waluh nyaritakeun karesepna. Ngembang waluh. Kembang wera. Taya kembang wera mah teu aya ngaranna nya, kembang wera da memang kembang. Ngembang wera pedah warna beureum, kembang wera teh beureum warnana sok si jalan. Ngembang wera beureum beungeut lantaran ambek atawa era. Cikenoh ngembang wera barang ngadenge beja adina aya anu ngahampas. Ngembang wera. Mana indit bari ngembang wera lantaran kaeraan nya, lantaran ambek. Ngembang wera beureum beungeut. Palawargi sadayana rupina mah sakitu heula ngaran kakembangan dina basa Sunda dipatalikeun sareng babasan. Babasan larapna dina babasan. Ari anu kembang mah seueur, anu ngaran kembangna hungkul kembang we nya kecap kembang dina babasan aya kembang buruan. Seueur lah. Aya kembang carita ulah cara kadang kembang ari jauh seungit teh kedekeutan goreng gitu nya. Jadi unik kembang gitu kembang ieu mah kembang ngaran kekembangan dina bumbuahan bebeutian anu sok dianggo jadi babasan. Mun anu saya disebutkeun anggara anu populer mah anu kakoncara mah ngembang kadu olohok teh nya. Ngembang kadu, ngembang wera, ieu ngembang wera kalebet sering dianggo. Rupina sakitu bae heula ti sim kuring perkawis ngaran kekembangan larapna dina babasan. Ya contoh-contohna para sadayek tiasa ngadamel contoh-contoh anu sanes dilarapkeun boh dianggo harti injing manana boh harti saujratna sakumaha umumna wae dina ngagunakeun basa nya. Rupina sakitu ti sim kuring hatur nuhun kana patosanana hapunten upami teh mah aya kalepatan dina ngadugikeunana kalepatan boh ucapan boh dina contoh-contoh nu tadi kirang merenah hapunten abdi teda sim kuring oge ngahatur nuhun ngahaturkeun nuhun ka sugiri anu parantos kersa rupaheun ngalongokana ieu saluran subscribe teras ngajempolan ngabagikeun deui supados langkung seueur anu tiasa ngalap mangpaatna. Hatur nuhun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.